Wahai mukminin mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati Allah wa atiur Rasul tuturkeun Rasul lantaran Rasul mah ucapanana lainang di dirina layantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentaan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui Rasul. Diutus ku aing seorang Rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anu ti ku maneh perintah Allah. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak. Nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama. Berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna tarijsum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rawong kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijib eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-gorengna eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh anu pang nejis-nejisna pang ijit-ijitna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa indah mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'anil larisa
wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani mal beres. Ieu opat. 1 khamr, 2 judi maisir, 3 ansab, 4 azlam. Sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya. Di sepatan aya. Di Cikupa loba. Pasar Kemis teu. Komo Cilongok mah eueuh bae. Ngan di mana-mana orang Cilongok. Masyaallah. Opat ieu. Mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tanggal awi. Masyaallah. Jorhe jasa. Orang kota mah batuk na ge homer nu seungit teh urang dieu masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna buh masyaallah bala-bala jore paneta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu orang turunan orang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min dzalik. Hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansab. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musyrik ta manu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafa yansariful lil wujub. Berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab. Berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atuh siahai dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisun min amali syaitan. Atuh pan tadi ibu atuh Gusti jauhan atuh goblok.
Rajin gitu. Awas ya mun teu make goblok. Tak eta pajutan ibu amr, hei wajib sia ngajauhan. Lamun dibongkar satu kalimat encan. Ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula, preteli disebutna mufradat. Geus puguh make ilmu sorof, geus puguh make ilmu nahwu, kuari ku urang di mufradat. Make ilmu ma'ani, ilmu bayan, mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram. Padahal di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jauh wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahasana indah luar biasa. Pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kebahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua hari pamajikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus ditu geus wari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui geus teu dage lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di dunyana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nusok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia kapicung ke pasar kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wahuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting pasar kemis pak ka itu tuh kemana karena ka non karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha gitu bebeja kai jelema-jelemana ulah pajar gaib siapa masih pajar gaib bae tuh dari kakukun menyararaho tuh masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cekeun aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani ya letik mah wani kanu gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi. Lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakarak dunyana rugi komo di akhirat mah dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil Hidat alhamdulillah aja kulubeun tah mah atuh. Bodoh lah bagus ya Allah bae tah. Tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang
terjadi di kawauh urang, terjadi di tetangga urang meureun, sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di dunia. Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak, boh incu, boh dulur, boh tetangga, boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi, nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna. Amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah, innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir. Dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna, babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha asal geus mabok bae ge, teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna, ribut bapa jeung anak. Ribut bapak jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapak jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana, karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon? Eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu mabok jeung nuju di haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi ki haji tinggal ki haji. Tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge, sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atii'ullah wa atii'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup. Fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon.
teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nyana mangan sakadar diberekannya bae ka umat nyampekeun ti aing. Andai kata Rasul teh ya nitah ulah mabok maneh nurut salam. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul bah teu kasanggot paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin, ngan sakadar nyampekeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikan ku para sahabat ayat ieu. Sahabat geus teu aya, sampaikan ku tabiin, tabiin geus teu aya, disampaikan ku asbat tabiin. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina, artinya nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon bung jarah? Pan nyana baheula dakwah. Ag dakwah na ge dibayar ieu gua aing. Ojol teh nama dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya, maot. Masya Allah. Nyana pernah datang ka imah aing nasehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana. Henteu maksud neangan kos kitu, cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan, ku neuleuna ge kana sehatan, komo lamun geus ngajina kana sehatan. Emang henteu maksud ojol. Teu maksud ojol jeung dunia. Geus maotna jelema daratang ka makomna, hadiah ka makomna, ziarah ka makomna, deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pet bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, terrahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina, hebat mah hebat ngajina, cuman ojol jeung dunia. Lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah, henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae eta murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya. Yen pondok menta, yen majelis menta, ojol teten kos kitu ngaran. Mal beres. Yen kudu yen majelis manyanana atuh. Ai masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apaan sa? Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali
sampaikan gera ayat bakal ngerenyet gera jelema mun nu nyampeikeuna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunya. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunnan geura-geura mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hate nanya teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh dek tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih gak ada niat mantep ke niat eta sok di non garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadagena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya bayaranna ge gede cabok kiai kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku ati Allah wa ati Rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa ati Rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet lamun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut
maneh kukula bakal disalamatkeun ka surga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patulapatalina naon gitu kene kiai ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teu daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing dek nurut ka aing dek nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun menyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Assalamualaikum enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan hareup mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalinger sebenarnya deres kene mah kos gitu deres kene deres anu kieu Waalaikumsalam geus ceurik bae oh nyabikang di mana di mana oh udah deket cenah di dinya enak aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit jah iya aduh boga salakitan teh si budak mun teu onam artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae aja imang nginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala Masya Allah timbul pertanyaan para sahabat urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabunal khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu ya geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi
kemudiannya kaburu maut cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didahar asal idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maut memeh diharamkan secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus solihat nomor kedua sumattaqau amanu nomor katilu sumattaqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ya summa taqaw ahsanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigairihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah Waalaikumsalam ti mana ieu ti atut ai butuh ieu ka duit teh ieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mah mung pan aya 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza
taqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji. Mereka dua, summa taqaw wa amanu. Dua. Mereka tilu, summa taqaw wa ahsanu. Masya Allah. Tilu itakau nage, hati-hati sing rempan maneh, awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal, anjeun kana amal anu soleh. Hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah, summa taqaw wa amanu. Mentak ka dieu nage make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman. Di jerona teh geus tetep takwa jeung iman, ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman, torekat ngaranna, suluk disebut. Berangkat kuari mah lain sakadar iman, tetapi nyana berangkat hate teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta, bisa ente naik kapal, atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus bae, atuh otakna pendek jasa sia mah. Campur jeung naon? Wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. 3G HP nage geus. Mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan. Mamawa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya apaan? Waduh bahaya ieu cenah kieu. Ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep ki ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari Kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mau moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh. Setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu? Lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna. Boro-boro neuk nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese. Aing mah jaga kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing ge. Geus aing mah moal. Kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah. Dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui. Aduh, menang saminggu dari cokot deui HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu, jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu.
bisa pepegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadanan ninggalkeun dunia secara total keheureun nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ya dek naon ya ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah neunden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah kitu takwa hari mah teh geus beres tah eta mah geus takwa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari manggeus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu henteu mah rada gede dek leutik henteu bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apaan sa henteu aing kajen teu make apaan sa naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditampan teh hayang suari atutna kawin jeung aing tarekadan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai ku batur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan geja aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun deuk ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya halang Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya iraha ya undangan deui-nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahabe Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat
tadi datang ka Ikhlas bae ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajen teh zikir sabala ribu ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya teh wah ali torekat hebat batal ya mah teu saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah oh bohong deuleu syarat daya 40 persyaratan masyaallah lain haram henteu HP mah TV teu haram zatiahna jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap tapi make keneh HP geus ieu mah syariat keneh ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca ieu keur carita nomor kadua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun kepaharaman sieun kapermaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal pan geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulisna bagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ceritakeun geulis andai kata aja sia mapan gitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aja taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habak geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusi ya geus gitu
kira cerita ulah ngahesekeun kan nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat malaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jai mah ka Mekah jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca qul ge ulah maca qul salawat beje nu baca salawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aju nyana dakwah di ditu cok kidamiati ge teu meunang babacaan ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hesek jasa jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek nya ge teu ngunaheun hebat banda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula teu bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua ta abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad tiwuduna kene taklidna tuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnya na beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi gitu batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh ja urang kaluar getih ja carang ja teurab atuh ja carang kaluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cenah teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kejadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal aing mah Hanafi
antal di batal malah Noelnya teu batal abang-abang teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca hanapi batal kan aing kasapei sampai baca teu batal balik aing kasapei cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon sapei geus aing lah pokona mah geus sapei ieu takwari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung hanapi jeung awewe hanapi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah dibere ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.